Barabat harita Rosad nyaritakeun pangalamanana timiti datang ka Gunung Susuru nepi ka dangat harita. Barang cacap aki marana gogodeg pok nempas paingan atwari kitu mah. Ujang teh kasasar pikir. Untung sakitu gejah untung keneh. Namun kurang milik mah kudu korban kabeh ge. Gebeg Rosad ngarinjang, rewas entaya papadana ngadeng kitu. Nah aki, naon margina, cik Rosad panasaran, gua kirek diterangkeun. Tapi samemehna ujang kudu nerangkeun heula. Kanggo naon nepi ka toh-tohan neangan Batu Wulung. Kieu kawitna maki eta teh. Abdi teh gaduh papacangan ka hiji mojang. Wastana Neng Eka dupiramana katelah juragan Rangga menak baheula nu ayeuna parantos sepuh. Yuswana kirang langkung 70 tahunan nanging masih kene cangker. Abdi teh kantos ngalamar di jejeran kupun bapa nanging mata kreuwas. Margi anjeunna masih antanjakan anu kasebat entenging bangga. Entengna ukur mundut Batu Wulung hiji barang anu teu pira mungguh lahir mah. Tapi kalintang banggana. Margi naon henteu aya anu ngical di toko, di barung, boh di mana wae. Nanging kumargi tos kagok asong sareng abdina asa abot upami kedah papisah sareng Neng Eka dari jenisna mah tos masket ka abdi. Mung eta we ramana anu kacida teuing teh. Nyati harita abdi teh ngidar ka unggal tempat milarian Batu Wulung teh. Nanging data terang teh nya ka mana we dugina. Teu bugunu dijugjug, bari teh terang tanda-tandana. Nu akhirna dongkap ka dieu. Tah kitu riwayatna teh ki Cik Ahmad bener Cik Rosad dariana karep. Atuh bugu aki marana mani unggut-unggutan. Malah si alama harita calok bengong eta ngadengen nu hayang kamojang nepi ka wani aprak-aprakan neangan barang can puguh aya eueuhna. Kutan teki itu lalakonanya. Paingan dugi ka apruk-apruka. Tapi keun bae ari geus kajadian mah. Hitung-hitung neangan luang jeung pangalaman keur nyipuh elmu ngandelantekan. Ayeuna kieu jang aki rek mere pepeling mun urang ngabogaan cita-cita ulah sologoto jeung lalawora. Kudu diitung heula untung rugina ditimbang heula hade gorengna. Mika hayang ka hiji mojang memang wajar sabab lalaki teh kudu boga pamajikan. Atuh awewe kudu boga salaki da kitu kodrat alam. Kersaning Allah nu Maha Kawasa nu nyiptakeun bumi langit jeung saeusina. Tapi ana manggih nu kitu make jeung menta tanjakan menta syarat nu enteng bangga ulah gampang narima babari nampi. Nya kudu asak-asak mikir jeung tinimbangan. Kudu ngukur kana kamampuhan diri, kudu nimbang kana kakuatan awak. Jeung deui kudu diaji heula. Naon hartina Batu Wulung teh? Nah mangrupa barang atawa mangrupa naon? Atuh sajabana ti kitu lenyepan heula, pikiran heula, sasar heula ku akal nu sehat. Nah aya nu kitu teh atawa eueuh. Lamun nyebut eueuh kudu aya alasanana. Mun rek nyebut aya kudu puguh cakalinana. Aya teh aya di mana? Saha nu nyekelna? Kumaha barangna? Naon manuatna? Jeung sajabana. Lamun geus kapanggih kitu kieuna, perak najan rek diteangan nepi ka tungtung langit ge. Tapi lamun masih keneh dirampa mah, matak cilaka eta teh jang, matak rusak kana awak jeung beak harta. Kitu cek aki marana nyarita tandes da asa-asa mamagahan kanu ngarora
bisi kata lanjuran, bisi nambahan cilaka ejeng sangsara. Atur Rosad jeung batur namani unggut-unggutan, mimiti kaharti, aya nyai-nyai cahaya alam pikiran, teka bau teuing ku nafsu, teka bawa ku sakaba-kaba, teka lindih ku pikiran cepat. Rezeki abdi teh janten mang-mang hate ari kieu mah. Daruma wis teu asak ngemut. Manawi teh leres we batu ulung teh aya. Manawi teh mangrupa barang nu wujudna kawas batu ali atanapi batu koral. Tak kasauran aki nu neme mukakeun hate abdi, ngebrehkeun kalemahan hate abdi. Nanging abdi teh tos kagok asong, kagok borontok kapalang carambang teh. Sagantenane atuh bade tumaros ka aki. Nah kumaha atuh maksadna ari batu wulung teh. Ceuk Rosa darita jadi penasaran. Ujang hampura. Hampura aki moal bisa nerangkeun urusan eta mah. Memang aya nama aya nu kasebut batu wulung teh. Tapi lain jimat sambarangan jimat, lain ageman handap-handap, lain lalaworakeun jeung teu bisa sambarangan jalma bisa nyekal eta barang. Ari sabab batu bulung mah kaasup jimat utama nu jumlahna aya 4. Kahiji merah dalima, kadua wesi kuning, katilu batu wulung, kaopat teh cinde wulung. Nurutkeun carita para sepuh, jimat nu opat teh memang tiba heula ge pada neangan. Jeung ceuk para sepuh dua rupa geus nyanding di manusia nu boga hak pikeun nyekalna. Ari dua deui macan aya nu nyekal. Tah ngan sakitu anu bisa diterangkeun ka hideep mah. Ceuk aki marana, oh janten batu wulung teh aya nya aki. Aya jang aya. Di mana aya naki? Pan tadi geus disebutkeun. Aki teu sanggup nuduhkeunana, teu sanggup mesek eusina. Ukurnya hosa kitu teu kurang teu leuwih. Hanya kanya. Tapi nuhun sakitu geki abdi janten gaduh cecekelan. Nanging upami tiasa mabade tumaros teh sarupi deui dupi anu opat teh eta teh. Naon bae nu tos nyanding, naon bae nu teu acan nyanding ka jalmi. Nu geus nyanding ka manusa aya 2 nya. Nyaeta merah dalima jeung wesi kuning. Ari nu can nyanding aliasan aya nu nyekel 2 deui. Nyata batu wulung jeung cinde wulung. Oh, kitu jantan batu wulung mah tiasa kene diakalan atuh. Da teu acan aya anu nyepeng nyaki. Ceuk Rosad manehna jadi gede hate. Sabab dibejakeun yen batu wulung teh aya, kalayan can aya anu nyekel. Bener kitu. Can aya nu nyekel, tapi da teu gampang meunangkeunana. Jeung teu sambarangan jalma bisa nyekel eta barang. Buat teh nu disebut batu wulung teh wujudna mah lain batu, tapi mangrupa ilmu anu perlu diguar. Diri ibarat merah dalima, da lain batu ali nu rupana merah dalima. Tapi aya di harti nu sanyana nu leuwih jero jeung leuwih lega ambahanana. Rosad unggut-unggutan dina hate timbul perang sabil, naha tuluikeun atawa ulah tujuanana teh. Sebab geus nyaho kitu mah karasa pisan yen dirina teh leutik. Leutik pisan asa lain tandingna lamun kudu ngudag-ngudag batu wulung. Da geuning lain batu sakumaha ceuk taksiran hatena. Ki puntene abdi bade ngiring tumaros ieu teh, ceuk Jali. Daya salahna jang kerek nanya ke naon. Aki marani ngareret ka Jali. Kieu ki abdi teh hawatos ka Rosad anu parantos ngaluarkeun biaya anu sanes sakedik eta teh kanggo ngengkeun eta barang.
tapi ayeuna abdi bade tumaros dupi batung teh kinten kita bakal kapi banda kupun rosa datang nepi moal upami aya harapan bade teras dipilari upami teu aya harapan mah bade diajak wangsul deui we ka Bandung sawios nang eka mah bade diakalane ku cara sanes. syukur hidup masa tia ka babaturan ngandung harti sapapait sama manis silih pihapekeun diri silih belaan memang kudu kitu jeung babaturan mah ulah sok licik hawak sorangan kieu eta teh jang aki teu bisa nangtukeun nah bakal kapi milik atawa molang sabab aki mah lain tukang ramal lain tukang torah jeung teu bisa we disartaku agama ge dilarang ngan lamun ujang hayang ngira-ngira kana tujuan eta heug ku aki rek diterangkeun saeutik tapi moal ditujukeun kana jimat batu ulung ieu rek ditujukeun ka abeh jimat anu opatea we semohon mangga kitu ge ki jali manidaria ngabandunganana. Tadi geus disebutkeunnya yen jimat nu opate sarua sarta sifatna moal beda ngan dua geus aya nu nyekel dua deui mah acan eta jimat bakal nyanding di manusia kabeh oge ngan teu sakabeh manusia bakal kaancikan eta jimat sebab aya syarat anu khusus aya ciri nu mandiri di antarana kieu jalma nu baris kaancikan eta jimat teh kahiji jalma bersih boh lahirna boh batina kaduana jalma anu jauh tina sifat hawak hiri dengki jahil kaniaya sombong adigung takabur jeung ujub oge riak satuluina eta jimat teh bakal ngancik ka jalma anu bener-bener geus wawuh kana dirina apal kana jiwana saha manehna nu sanyana sabab kalolobaanana jalma can nyaho saha manehna nu sanyana di mana asal aya di mana rek balik ka mana loba keneh nu linglung ku urusan eta ge satuluina aya di syaratna nyaeta teu meunang salah teu meunang linyok bohong teu meunang nganyerikeun hate batur teu meunang nyilakakeun sasama makhluk boh manusia boh makhluk anu sejena eta kabeh tayalian eta teh aya dina tatakon hirup urang Sunda urang manusia umumna di antarana mipit kudu amit ngala kudu menta pake suci dahar halal ngadik sacekna nila saplasna namun eta geus bener-bener diaji dilenyepan dilaksanakeun insyaallah bakal kaancingkan jimat nu tadi teh salah sahijina bakal datang sorangan teu kudu diteangan teu kudu ditapaan wujudna lain batu lain barang tapi ieu mah barang gaib anu moal bisa diguar ku kalahiran uleung jali jeung rosad katut eman ngaharuleng saurang ge teu aya nu lemek teu aya nu nyarek oreng berat geuning syaratna keur macan nyaho di mana ayana katurug-turug asa moal kacumponan syaratna darumasa deet ilmu handap kabisa akhlak jeung laku lampah jauh keneh jeung disebutan dieu uluh kutan ari jimat teh aya kuring mah karak ngadenge da aki mah tara ngadongengkeun jimat ka kuring kitu ceuk si alam is da aya bagianna naon ge alam moal salasu jeung deui urang mah kudu ngarumasakeun
keayaan batan sakieu kumaha behna we teu kudu totorose teu. Jang Rosad mah berka ditu berka dieu teh apan boga niat jeung aya pamenta ti Juragan Rangga. Ari Juragan Rangga teh jigana bae lain jalma samanea eta. Tangtuna ge anu ngarti kana urusan jimat nu nyaho kana seluk-belukna. Da urang masa kieu nya kaya ayaan kudu wayahna we. Cek Aki Marana setengah mepen dikasih alam sangkan tengurihit kawas Rosad. Ah da ari geus ngadenge mah hayang ki tembalna dipinu ku pangarepan. Nya baik bae ari bisa maneanganana. Si alam ngahulang da tadi geus diterangkeun ku Akina yen teu gampang hayang miboga batu wulung teh. Ari Rosad jeung baturna harita teh inget di kana pangalaman penting tadi. Panasaran hayang nyaho jujutanana pok nanyakeun. Punten Aki bade neraskeun hancanu tadi. Abdi teh panasaran hoyong terang salelesna. Naon margina abdi teh dugikeun ka ngalaman katipu ku titinggalian. Tengah wengi ngaweng-ngaweng teh bet jiga geus wanci haneut moyan. Kumaha eta teh nu salelesna Ki oge naha abdi teh bet sinalinglung los-los kana gawir anu lungkawing. Depi gunung susuru teh aya anu ngagegeuna. Nya pugu we atuh aya mah. Kieu eta teh jang. Bandungan masing sargep ngarah ka hartinya. Tadi ku Aki geus dibejakeun. Yen tetekon karuhun urang mah di antarana mipit kudu amit mun ngalak kudu bebeja. Pihartieunana kieu mipit teh ngalak atawa ngunduh sarupaning barang atawa tutuwuhan. Boh buah, boh beuti, daun atawa naon bae nu biasa didahar ku urang. Ari barang jeung kadaharan atawa naon bae teu sakumna barang milik urang. Aya oge hak batur atawa boga nagara. Jadi lamun butuh ku eta barang upama bae rek ngalabuah tina tangkal milik batur kade ulah gana-gana gampang komani ulu ala. Dan kitu teh maling kasebutna sarta ieu teh dipahing pisan. Cindekna ulah ulu ala kana barang batur. Lamun hayang pisan atawa kapaksa ku pangabutuh pek ala tapi kudu menta heula. Mun dibere ala atawa cokot, lamun teu dibere mah wayahna we ulah maksa. Tah eta diantarana tangtu we kurang jelas. Da kudu nepi ka jentre na jeung bubuk leutikna ari hayang jelas pisan mah. Ieu masalah aya gambaran we kerujang. Cek Aki Marana tandesna keur. Sumuhun sakitu ge kahartos Ki. Cindek nama ulah maling nanging naon hubunganana sareng ngalampahan abdi. Dugikah ngalaman cilaka? Rosad terus nyosok jero da hayang jentre. Hartina kecap nipit kudu amit memang lain ngan sakadar nyarek maling. Aya di lampah urang nu kudu bener-bener luyu jeung eta tetekon. Mun urang unggah asup datang ke tempat batur boh ka imah boh ka kantor boh ka mana bae nu kasebut tempat batur urang ulah sologoto ulah jol blus ulah kena-kena teka ciri kuno bogana. Jadi tetap kudu amit da aya tata keramana pira kuku jangan can kacangking elmuna apa lamun rek nyemah teh aya tata carana. Diantarana kudu amitan, kudu sopan, kudu nyaho kana mangsa. Mun asup ka imah batur memeh bus teh kudu auluk salam heula. Sakali teu ditembalan tumbu kuno kadua. Lamun 2 kali can nembalan tumbu kuno katilu. Lamun nu katilu kali teu aya nu nembalan omat ulah maksa asup balik we tong tulusna tamu. Taeta diantarana